Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Petepang di dinten ieu dinten Sabtu kaping 16 Mei 2026 masih dina surat Al-Mu'minun ayat ke-48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina walaqad jeung nyata saknyana ataina geus ngadatangkeun na kami saur Allah atawa geus ngutus kami saur Allah saha Musa Nabi Musa alaihissalam alkitaba kalayanyana kitab Toret waktu sarita la'allahum supaya itu sadayana Bani Israel da eta Nabi Musa mah diutusna ka Bani Israel waktu sarita yahtaduna kenging pituduh kenging hidayah tina kitab Toret eta saterasna waja'ana jeung ngajadikeun kami saur Allah ibnu Maryam tegasna putrana mak Siti Maryam nyaeta Nabi Isa wa ummahu jeung ibuna tegasna Siti Maryam aya anu teu gaduh bapa tapi gaduh putra aya anu teu gaduh ibu tapi gaduh putri nyata Siti Hawa aya anu teu gaduh ibu teu gaduh rama tapi aya jalmina tegasna Nabi Adam eta sadayana oge ayatan hiji tanda atawa tanda-tanda kakawasaan Allah. Ayeuna ge seueur putra anu eueuh bapa mangan eta mah bapana ngiles ieu mah sanes da ieu mah waktu sarita tanda-tanda kekawasaan Allah. Saterasna wa awainahuma tuluy Allah nempatkeun huma kaduana nyaeta ka Kangjeng Nabi Isa sareng Siti Maryam di mana ditempatkeunana illa robwatin di tempat rabuah aya geuning pasar buah ayeuna ge di Mekah ta eta teh rabuah teh tempat anu datar hartosna teh zati kororin anu pinuh ku rerumputan hijau ngemploh bari loba bubuahan wa main jeung mata air anu jernih bersih ngocor bari cekap ta eta teh di mana tempatna teh di Damaskia tegasna Damaskus Binsik atawa lamun ayeuna mah daerah cek para ulama Ramlah di daerah Palestina da kapungkur mah Suria jeung Palestina teh masih ingat hiji jadi Damaskus teh kalebetna kapungkur mah Palestina itu didinya ditempatkeunana Nabi Isa sareng ibuna dugi kadewasana di Damaskus atawa Damaskia saterasna ya ayyuhar rusulu hei para rasul-rasul Allah tegasna para utusan Allah kullu sok taruang leueut minat thayyibati tina barang anu hade nu alus nu bergizi anu bersih bari halal ieu dihitob ka para rasul utamana mah ka umatna ka urang sadayana kudu dahareun teh anu bersih anu halal anu dipiki ridho ku Allah subhanahu wa ta'ala saterasna wa malu jeung kudu beramal anjeun beramal naon solihan kana amal soleh jadi ulah nyeun maksiat tetep kudu amal soleh lamun hayang salamet dunia akhirat ini sanyana ari kami saur Allah bima ta'maluna tina naon perkara ta'maluna nuku anjeun dipigawe alimun maha uninga Allah mah maksiat kumaha ge disumput-sumput anger Allah mah uninga saterasna wa inna hadhihi jeung sanyana ari ieu agama tuntunan agama ti para rasul ummatukum nyaeta umat anjeun anu beragama umat wahidatan nyaeta umat tegasna umat wahidatan anu hiji da kampukurna mah agama teh hiji sadayana ge agama tauhid agama anu muslim agama anu ngaesakeun Allah subhanahu wa ta'ala saur Allah wa ana jeung ari kami saur Allah rabbukum ieu teh pangeran anjeun kabeh
Fattaquni maka kudu tawakal, kudu takwa ka kami saur Allah. Saterasna fataqatta'u maka tuluy digata, dipotong-potong atawa dipecah belah eta agama teh amrohum tina agama manehanana atawa perintah ka manehanana bainahum di antara manehanana juburon kana pirang-pirang rupa-rupa golongan. Aya Kristen, aya Majusi, aya Yahudi, anu asal nama agama teh itu nama agama tauhid nyaeta agama Islam, jelmana muslim. Tapi kulantaran menurut kahayangna masing-masing sehingga manehanana nyieun agama anu menurut hawa nafsuna. Sabab keteranganna kieu kullu hizbin di tiap-tiap eta golongan bima ladaihim tina perkara anu aya di manehanana farihun manehna bunga bisa gigitaran bari ibadah, bisa gegejeburan di gangga bari ibadah, padahal eta teh nu sabenerna mah teu aya parentah model kitu. Fadarhum mangka antepkeun hum itu jama-jama lamun teu daek kembali kana kebenaran fi gomrotin dina kaayaan sesat itu jama-jama hatahin tepi ka waktu anu geus ditangtukeun ku Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Mugi aya manfaatna. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.